Kuda iya lebat curhat jeung curhat cecenya. Dah lamun teu dicurhatkeun teh ieu da komplikasi sendaratan panyakit. Rarameheun hapur jeung nyeri huntu. Dibudalkeun deui ieu. Rungsing darting sirah pening. Budak nu kahiji asup SMA kiwari, budak nu kadua asup SMP ayeuna, budak nu katilu asup SD kelas 1, rungsing darting sirah pening. Salaki teu usaha cicing wae di imah aya, salaki teu digawe sapopoe hardolintre, salaki teu ngajengkat matak dompet koreda saat, rungsing darting sirah pening. Duh Gusti pangkiatkeun diri abdi, duh Gusti paparin sakaclak rezeki, duh Gusti kedah kumaha diri abadi, unggal poe ikhtiar sabar ngabelaan kabeh dahar. Budak nu kahiji asup SMA kiwari, budak nu kadua asup SMP ayeuna, budak nu katilu asup SD kelas 1, rungsing darting sirah pening. Salaki teu usaha cicing wae di imah aya, salaki teu digawe sapopoe hardolintre, salaki teu ngajengkat matak dompet koreda saat, rungsing darting sirah pening. Duh Gusti pangkiatkeun diri abdi, duh Gusti paparin sakaclak rezeki, duh Gusti kedah kumaha diri abadi, unggal poe usaha ikhtiar ngabelaan kabeh dahar. Budak nu kahiji asup SMA kiwari, budak nu kadua asup SMA ayeuna, budak nu katilu asup SD kelas 1, rungsing darting sirah pening, rungsing darting sirah pening, rungsing darting sirah pening. Hampura dicurhatkeun ieu nya daripada komplikasi.